Malam pertama tingali meureun irung mancung neng. Hari ieu nu taat. Maksudna mah nu saha neng. Pan gitu lamun urang ngelek ngorok teh kan maksudna mah Allahu Akbar jadi aung akeng gitu kan jangan. Ini ngadadak cadel. Dijawab buku istri nanti. Apana anu batuk mengatir hubungan. Aduh bawa batuk nangari kilu kali deui gitu. Papai kahanap singkatna Sekwilda jeung ibu kota. Ieu kota. Apana nu boleh ropae. Aduh, dame itu ngaletak-letak aja. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para wargi, para sepuh sadayana, kanggo buka sami di alam cekap di bujeng cengklak mawai kami singguring albantani eta sing guring lahir oge diagungkeun di Banten. Ras naha ayeuna bet aya di Cianjur. Wasilah nama kantos ngaos di Cipasung, Tasikmalaya, bari kuliah. Nah, resikona santri kasep payu keur kuliah keneh, keur masantren keneh, jadinya payu kasaha ka putra abah urang Cianjur. Sehingga sing guring mah gelar teh double SAG MA. MA nama menantu abah. Alhamdulillah kudrati rodah Allah ayeuna linggih di Cianjur da geuning kitu. Ari jodoh mah urusan Allah. Tos diatur ku Allah. Sing guring lahir di Banten pun bojo urang Cianjur. Ternyata hari bojo teh ya saur keterangan mah eta teh di canal dilahirkeun asalna teh tina tulang rusuk anu janten carogena gitu. Janten yang pendek tulang igana teh nu handap tah disebut iga burung. Berarti eta teh dijadikeun teh emoy di dieuna gitu. Janten ayeuna mina jodoh mah atos diatur ku Allah. Jamaah rahimakumullah, kanggo mengawali tausiah nikah ieu urang sami-sami bacakeun deui surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi
rasa ajengan nu sakit waosinana nganggo riwayat naon sana tadi warosnya asa teu kapuping teh Allah na teh ya kunaon tah teu ngarah kompak dipimpin ku panangan simkuring panangan lungsur diren kudu nurut ka kiai kita saha deui atuh menurut mah kiai Pak Jokowi teh suara terbanyak menang namun sababna aya kiai tah Ma'ruf Amin gitu jadi tadi menang suara nanti ku sabab aya kiai geus menang tinggalkeun umat Islam ditajong jadilah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu dituntut we peda saur rasul zayyinul qur'ana bi aswatikum sok papaesan hiasi bacaan Quran anjeun make sora kang alusna sora anu merdu oge laguna kudu bener ka istimal kutujuh lagu pokok bayati soba hijaj ros nahawan sikah jiharkah ulah keluar tinu 7 namun keluar tinu 7 pedah urang Sunda Quran make lagu Sunda nyambung bisa makruh hukumna awas di Cianjur mah kan aya sawer panganten kan sakitunya aya spesialis sok nyawer panganten jadi ustadna saheab palebah imaman ngagaleong kana lagu nyawer Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lagu nyawer amin atuh amin aku naon teh amin ngagaleong lagunya hadisnya mutawatir tungtung Fatihah nu macana nu ngarengeuna tina salat di luar salat sunah mudapun amin urang dieu kalau tanya wir kali deui masalah buat lo salah lagunya karasa ngagaleong bisi kudu kugoong nih Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ieu teh ayat anu geus sering dibacakeun dina acara-acara nikah. Hari nikah teh naon atuh? Nikah teh mustaqnat tina 3 huruf ceuk mufasir Cianjur mah nu asal ti Banten. Eta nun, ta, ha.
nuna nikmat kapna karasa hakna haneut. Jadi nikmat karasa haneut. Nah, haneut teh dua tipe ku Allah dipasihkeunana. Tipe keur panganten anyar disimpen hahaneutna dina dada. Jadi sarena teh panganten mah yang pahareup-hareup. Aya deui tipe nu kadua disimpenna dina tonggo. Da ieu mah panganten bari aki-aki jeung nini-nini. Di sarena oge hayang patongong-tongong we. Jika ku kepanasan ting kurang kali gitu. Da memang haneutna kitu. Jamaah rahimakumullah, wa min ayati sareng eta tetep tina sapalihna ciri keakbaran Allah, sapalihna buktos keakbaran Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ngadamel keur anjeun, hei para pameget, hei para suami, azwaja istri-istri. Nah, upami ningali tina lugoh azwaja teh upami pameget zaujun, upami istrina zaujatun, upami azwaja mah salaresna mah ieu teh berpasangan. Jadi Allah ngadamel teh berpasang-pasangan. Pamegetna urang Cianjur jang Petni, istrina urang dayeuh luhur Neng Eboy. Ta ieu teh pasangan. Pasangan ieu teh kedah masang. Masang teh kumaha? Upami senal teh mah kenca katuhu kudu bener akur. Ulah kawa senal santri. Kenca beureum katuhu hejo. Atawa kenca duanana. Nah itu teu masang. Lamun azwaja ceuk bengkel ta eta teh baut jeung umurna kudu sarua. Baut 12 umurna kudu 12. Lamun baut 12 umur 14 kumaha? Gomlang. Gitu. Nah itu kedah masang, kedah azwaja suami istri teh. Salajengna cek bahasa sepuh teh mah kedah nuruk cupu. Upami saur bahasa agama kedah sakupu. Sakupu antawis istri sareng pamegetna. Naon anu kedah prioritas jeung prinsip sakupuna ta ieu teh dina agama. Da haram nikah ka jalma-jalma musyrik. Tah tina hal ieu urang geus pada umumna nikah teh kedah sakupu dipasang-pasangkeun. Santri pantes jeung santri deui. Yang Pendi santri, Neng Eboy santri sakupu. Atawa santri pamegetna bisa ngajina nikah ka anak jelema nu beunghar. Itu pas kawin jieunkeun pasantren. Nah ieu bener sakupu. Anu teh sakupu teh kitu, santri ngucan bisa usaha, hari kawin jeung artis. Nah, ieu gaya hidupna bakal beda. Atawa sakupu dina umur. Cianjur aya 55 tahun lalaki menangkeun mahasiswa. Wah. Pas kawin malam pertama ieu. Rada ieu diresep ngeleng tah aki-aki teh. Malam pertama tingali meureun irung mancung neng. Hari ieu nu taka. Maksudna kan usaha lho neng. Kalau kan gitu lamun
maksudnya mah Allahu Akbar jadi mau akeng gitu kan jangan. Ini dengan ada cadel dijawab buku istri nanti apaan anu oh batu pengating hubungan aduh bawa batuk nakari kilo kali deui gitu papai kahanap singkatna Sekwilda jeung ibu kota ieu juta apa nu boleh rokae aduh mentang itu kaletak-letak aja kayak akibat untuk azwaja teu sakupu hari cek agama mah mangga hari agama na akur mah aya deui tadi Cianjur nini jagoan 50 tahun nah teteh jadi rangga 15 tahun nikah ujung pemuda umur 25 tahun gagah kan pas malam pertama datang ke isu kerame eta panganten lalaki nanti dibawa ke rumah sakit pas didiagnosa ke dokter itu ternyata keracunan susu bayi. Atau 15 tahun ampar merender di gemol. Ya omongan. Nah, ieu keakbaran Allah sakali deui, ciri keakbaran Allah, Allah teh geus ngadamel pasangan-pasangan. Naon tujuanana litas kunu ilaiha supaya tentrem supaya tenang ku ayana eta istri supaya tenang dina naon supaya tenang dina naon nu disebut sakinah hate ancek istiqomah dina ibadah. Karena orang ke bahas masalah ibadah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Saparantosna kitu Allah ngajantenkeun di antara keduanya mawaddah silih pika cinta, rahmah silih pika nyaah. Cinta jeung nyaah. Upami cinta ieu urusan material. Cinta karena gantengna Kang Pendi cinta karena egoy karena cantikna bisa saja nanti tapi wayahna ganteng jeung geulis ieu teh moal permanen sekali ngajuruk reot awewe gitu aya peotna aya leuleusna aduh dah tadi lagi ATM nau ya bangles berbagai macam tipe. Hiker di awal mah Bang bisa saja itu masih pandangan hidup. Baru memandang sudah hidup. Gitu. Nah, dari itu nakeun itu aya pegangan hidup dioprek karakiro. Nah, nu katilu aya perjuangan hidup. Dia mah kudu minum itu, minum ieu. Anak hirup. Aya nu kaopat tuh hirup-hirup. Modal. Arah. Teh jadi mawaddah mah sifatna teh terbatas. Sehingga Allah ngadamel rahmah rasanya di antara suami istri teh nyaahna nu mana wayana lainnya dulang mung saukur di dunia tapi ngarannya mah parat dugi ka akhirat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semua itu adalah terdapat tanda-tanda keakbaran Allah tersaha liqaumin yatafakkarun pikeun kaum
anu membentuk peradaban hidupnya senantiasa berpikir bahwa akhirat itu adalah lebih utama dari dunia. Maka jadi katingali keakbaran Allah. Jamaah rahimakumullah, sim kuring ya bade naros pilih teu akur jing ngari urang ieu hirup di alam dunia rek salilah urang hirup moal tah lamun moal salilah nama urang hirup ieu di alam dunia rek ngalaman naon atuh pasti ngalaman maut. Ari maut kemana jigna? Maut jigna teh balik nate balik ke Allah. Dari urang mah kedah disadarkeun dina surah Toha, minha khalaqnakum wa fiha wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Terjemah bebasna asal urang tina taneuh dihudangkeun bakal balik kana taneuh dihudangkeun tina taneuh taratan ukhra. Asal urang teh tina taneuh gitu. Hari urang dieu yakin yen urang teh didamel ku Allah asalna tina taneuh yakin ya teu bisa dibohongan tingali we tingali red kabeh luhur terus we kabeh hanap naon atuh da asa sarimbang teh taneuh jeung beungeut urang teh teu bisa dibohongan eta mah gitu. Ngan menurut jalan syariatna geus jelas kahiji dina surah Al-Mu'minun oge dina hadis nya. Ieu teh jalan syariatna mah ngarah urang lohis rasional yen urang dijieun tina taneuh tah kieu ibu rama urang nuang naon wae nu dituang hakikatna ieu teh pepelakan ti bumi. Nu dituang ku urang saparantosna kitu eta katuangan teh saripatina nyangkrung di pangeukeut namina sperma di istri namina opung. Tah derwe malam Jumat misalnya main badminton indung urang jeung bapak urang teh ta eta teh sperma teh dihijikeun kana opung melalui paralon sain ngahiji kadinya geus ngahiji mah jadi darah jadi getih impel jadi daging tulang nyawaan we bubrag ke alam dunia boak urang tah tos itu urang teh ayeuna ieu di dieu kieu ayeuna ieu urang keur nyicingan bumi saha. Halo di alam dunia nu saha? Nu Allah. Alam dunia nu Allah urang nu saha? Nu Allah. Tah engke teh ieu alam dunia teh aya batasna. Urang keur di alam arwah mah arwah Nabi Adam jeung arwah urang-urang sampai jalma nu can aya ayeuna atuh lati kodina mah ti ajalina mah sami saumur urang teh
ngan beda dilahirkeunana. Nah, hirup di alam dunia beda-beda. Ngan kabeh hiji kapastian eta hirup di alam dunia teh pasti ngalaman maut. Oh, tingali kurang jalma aya anu jago sehingga eta kajagoanana ya kadugalanana teu gerak atanapi teu bisa dicabut nyawana ku Israil. Aya teu kitu? Teu aya. Kecuali ari iblis mah ya eta teh geus perjanjian jeung Allah engke dipanjangkeun umurna teh engke we dicabutna teh geus kiamat. Ari urang mah pasti dicabutna sanajan beda-beda kan. Ari umat Kangjeng Rasul mah eta teh tos janten naon hiji sunatullah umurna teh moal ratusan komo ribuan tahun. Kangjeng Nabi 63 tahun. Ya umat Nabi moal jauh ti kitu. Aya nu 70 tahun aya. Bonus eta umur bonus. Tapi dah ari ngaran maut mah ieu teh nomerna nomor cabut lain nomor urut. Lamun nomor urut ripuh anu mimitina A. Pak Ahmad, Pak Aceh, ya, Pak Agus, Pak Apip. Wah, ieu panggeulana ieu diperena. Ngan lain nomor urut urang mah nomor cabut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah bisa dipikambung lamun ajal geus nepi kana waktuna wayana la yastakhiruna sa'atan moal bisa dipending sanajan sesaat wala yastaqimun moal bisa dipenta Gusti geus bosan hirup di alam dunia usaha capek gunah henteu ning paeh we ayeuna hari can waktuna moal bisa gitu. Tah urang hirup di alam dunia aya batasna likulli umatin aja yang teh dianalogikeun beribarat hirup di alam dunia teh naik kereta api ya, stasiun A, stasiun B, stasiun C. Nah eta teh kabeh geus aya batasna. Si A mah turunna teh di stasiun A, si B mah turunna di stasiun B misalnya gitu. Nah urang teu apa ngan kabeh pasti. Sakali deui pasti urang mau pasti. Allah. Tah ari saparantosna maot cing kira-kira urang teh ka mana rek maot sarua jeung ucing pae maot jeung anjing pae beda. Lamun sato mah maot bilatungan tapi manusia maot bilatungan oge balik da balikna ka Allah. Ieu dunia nu Allah maot urang teh dikurebkeun ka alam ka bumi ieu geus kitu engke dihudangkeun deui tarotan ukhra kehidupan yang selamanya, kehidupan yang hakiki di akhirat. Masya Allah urang gitu calon maot sadaya ayeuna ngumpul di dieu ieu urang teh kumpulan nu terakhir atawa engke di akhirat bakal ngumpul deui
di akhirat bakal ngumpul deui. Bahkan kita berkelompok-kelompok, ieu mah kelompok jelema kafir ngabring, ieu mah kelompok jelema takwa ngabring. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ngabring jalma-jalma kafir. Kamana ngabringna? Ila jahannam zumara. Ka jahannam zumara secara berkelompok-kelompok. Terus wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jalma-jalma takwa ngalabring kamana? Ilal jannati ka surga zumara berkelompok. Ayeuna urang rek milih mana? Milih rombongan kelompok-kelompok anu ka jahanam, rek milih kelompok-kelompok anu kana surga. Hoyong ka surga hoyong. Nah, ieu hirup di alam dunia nu diteangan ku urang naon? Di isuk meluk balik maghrib naon diteangan? Ya, di surga dan di neraka lain. Halo, surgaun. leras di surga. Naon di teanganana usahana tani henteu ngageserkeun galengan batu. Tuh. Halo, usahana dagang henteu ngurangan timbangan. Tuh. Nah, kade lamun urang tujuanana hayong kelompok-kelompok muttaqin berbondong-bondong berkelompok-kelompok menuju surga Allah, sing konsisten hirup di alam dunia, sadar dunia milik Allah, bakal balik ke Allah, wayahna Allah ngadamel dunia, teu diculkeun teu diangkat kitu wae, tapi Allah ngadamel aturan keur kahirupan dunia.